kuari kumaha lamun penganiayaanana make teluh ya sih ulah dipajar eueuh ilmu sihir teh urang lamun nyaritakeun dina tafsir jagang ke sakedeung deui nyaritakeun tentang Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa alaihi salam paneta teh tukang sihir anu ngamodip tambang jadi orai dadung jadi orai ngadu jeung Kangjeng Nabi Musa tongkatna jadi orai sihir teluh jeung mukjizat ieu mah keur carita bahwa sihir teh aya teluh teh aya ulah dipajar eueuh ente mun teu percaya buktikeun coba kuari tuh ka Sukabumi di mana kana tuh emang sia masuk meuli meureun nyaho kan berarti ya bener jarang sebar duit gara aya teh urang lamun deuk meuli sihir deuk beli teluk baheula mah kudu ka Sukabumi kuari mah ambalaya di Sukabumina geus ka urang lamun deuk ngeluh baheula mah kudu ka sisi laut teu kudu ka Cianjur teu kudu ka Sukabumi teu kudu ka Ciamis Pangandaran teu kudu asal sisi laut teluh ambalaya urang lamun ningali ka ditu ka Pangandaran hehe teh tukang teluh malulu terus urang ka dieu tah Garut pameungpeuk ka ditu teluh malulu lain lalagaan demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan awalna pan ka Garut heula awalna ka Garut pameungpeuk laut kidul di dinya cicing di dinya direspon ku Gusti Allah berangkat deui terus ke belah wetan tidinya teu direspon keneh ku Gusti Allah kunaon lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan ieu emang kumaha kitu marukanana eta teh wali ditetepkeun di dinya wali ditetepkeun di dinya teh deuk dingeunah-ngeunah cara kiai nu kuari aya ngeunah barang jrek di dinya teh jelema narurut ngariung cau ampun sok gede kieu teh kiai oplo teh pokok kitu mah kakara kae nu harewasan bae ngomong kiai teh mah anu ande teh kiai teh geus harareudang yeuh teh can jadi kiai atuh kos kitu mah DPR teh mah kos kitu mah nu hayang ngeunah mah bupati DPR gubernur eta carita ngarareunah kiai mah ulah caritakeun geuleuh salila hirup Kangjeng Nabi memperjuangkeun agama datang ke perang jadi ulah ngahayalkeun haju kuari hayang boga motor Mio ti Mio Avanza ti Avanza naon karah tuh ti Fortuner hadisnya mah tarolol kabeh berarti perjuanganna mana jadi kiai sih kos kitu urang lamun nyaritakeun ku hari deuleu kiai sosok kiai teh hararebat jasa deuleu bajuna hebat lain ulah ai geus bisa mah masalah deuleu sorbana hebat deuleu kendaraana hebat deuleu sendalna luar biasa mun ku urang ditingali sendalna Masya Allah baheula mah bakiak baheula mah kelom baheula mah gamparan naik sendal Lili naik deui sendal Adidas naik deui sendal Loto naik deui kuari atuh kiai anu make sendal harga 9 juta nanaonan teh si kiai tak kuyai eueuh masalah heulanan keur carita ai geus bisa mah tapi urang leluhur urang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pedhasallahu sirrul aziz nu geus diangkat jadi kutubul aulia sapopoena carang make sendal ditanya kunaon cara make sendal isin ieu suku bakal dikajero kuburankeun mun dipakaian sendal nu bagus besi ditanya ke ku malaikat naon maksudna make sendal bagus
naon maksudna make sendal teh besi salah maksud kula cek Tuan Syabdul Qadir daripada besi salah maning teu make sendal. Di urang mah beda merek doang teu jadi. Merek doang beda merek mbong aing mah teu gengsi teu mah wow kurang hebat atuh ge penghormatanna kurang hebat ke lamun diondang amplopna leutik daon teh kiai nya tek ku telu teh kiai waktu beres artina masalah geus bisa mah yuk keur carita kutubul aulia seperti kos itu da izin rasa. Nailah sihir eta sarfu syai'an wajhihi eta walugot tetapi sihir anu biasa dicaritakeun dina kitab Fawaidul Makiyah dicaritakeun tidak berbagai tafsir nyaritakeun tentang sihir. Oh sloba nu jelas sihir teh aya kumaha muzawalatun nufusil khabitha li af'alin wa aqwalin yutarattabu 'alaiha umurun khariqatun lil 'ada. Cokot ku urang jarum, cokot ku urang benang, cokot ku urang memerang awi, cokot endog puputihna bae beubereumna daha. Sesok ka seserian heran. Menang dahar burung dukun gitu dahar sarua sukeun ka dia eta ngaran deuk diteluhna saha apesna jam sabaraha ulah siapkeun tengah peuting seuk misalna babacaanana dengekeun gusianya jatuh aya jeung dina kitabna du kumaha di palentin neluh geus atuh di kiai mah deuk neluh ge jababarin aya kitabna. Jiru mah teh anti ja kiai ge neluh. Ai daek ka neraka mah gitu maksudna. Baca. Uyut nu aya di tangkal Golkar. Caringi. Siapa itu telu keur carita ayalah babacaan-babacaanna fet yukeun seuk teunden di dinya mana arahkeun ka imahna mulai dibacakeun ulah napas set kudu di tengah sawah tengah huma ulah kadeuleuan ku sasaha sebab juri kaganggu mun aya jelema. Jadi jana kudu babarengan jeung juri. Mulai datanglah kanu dituju. Plek. Aduh. Kunaon, Mbak? Coba ieu nyeri amat coba nyeri kerokan deui. Udah pindah ka dieu. Aduh, kaceli. Oh. Pamareun teh mah kaasupan cai, lain kaasupan cai, ada kieu. Aduh, tarang. Di dieu. Kunaon, Pak? Aya meuli Fortuner ieu. Wah, Bapak edan ye. Mulai berubah wajahna jadi berubah kulitna jadi berubah pemikiranna jadi berubah etalah teluh mulai melalui pagawean melalui ucapan anu geus dikemas ku bangsa perdukunan maka ketika nyampe terjadilah perubahan jelema nu diteluhna. Datang urang ka Sukabumi. Assalamualaikum. Ki Haji di Sukabumi Ki Haji. Haji, aya naon? Ti mana ye? Abdi ti Cikupa. Emang aya naon gitu ya kadi? Kieu Pak Haji, abdi dagang tadina maju. Dagang naon teh sendal. Haji kumaha tuh? Kabelah dieuna. Aduh, eta teh laku-laku gara-gara aya tetangga tah dagang deui sendal ieu kanyana bae. Ceng ulah diantepkeun kos kitu.
atuh ulah diantepkeun ceng. Boh, lamun nu kitu diantepkeun nu silaka ceng, teu gampang nu kos kitu mah ceng. Maksudna aceng ka dieu ngeuk minta tulung kan lah cak Abah Haji mamaningan dipaehan bae nu kos kitu. Tanggung aya ge ribet mah engkena kitu deui bener mending dipaehan bae atuh maningan paehan bae bau budak ngaluhian malaikat eta dukun. Keur caritana aya guys. Nah ieu tah harga-hargana lamun 2 poe langsung paeh hargana sakitu. Nah, lamun rada lambat saminggu 2 minggu tah ieu. Lamun dilambatkeun ke muriang kena beak heula kabeh kena kandas mungkin 3 bulan 4 bulan kena bulan tah ieu. Deuk pilih nu mana ceng. Ayo. Lah cak Abah Haji mah mendingan nu sakaligus bae. Enggeus tah mah spesial tah mah. Spesial ambo. Geus cak Abah guys. Bener ceng. Ayo dosa mah tanggung jawab aja nih, pan gitu amat. Iya, Abah Haji mah ngajalanan doang. Cak urang ciku babarengan bae tuh dosana bah. Pas kitulah sihir. Jadi ieu mah caritana aya lah sihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a dina Al-Qur'an. Dimodif ku ahli sihir. Di zaman Fir'aun ketika persatuan jeung Kangjeng Nabi Musa maka eta tambang jadi orai dadung jadi orai annaha tas'a masyaallah gitulah datang kakuari terus we aya di Amerika nu panggedena sihir mah di Belanda sihir anu pohara mah di Inggris di Jerman yo ahli-ahli sihir kelas kakap pada di itu sarua bae. Maka aya pertarungan sihir setiap per tahun. Emang pertarungan sihir itu aya sarua bae. Ieu sihir Indonesia mah termasuk sihir leutik. Encan sakumaha nu paling hebat sihir di Amerika ngadu jeung India. Ngadu jeung Pakistan. Ieu sihir kelas internasional. Deh, emang kumaha gitu di Amerika. Wah, di Amerika mah teu wauheun ka Quran, wauhna ka sihir. Inggris sihir, Prancis sihir dah luar biasa. Satu ketika aya nu berangkat ke Amerika, datang ke New York di ditu teh aya hiji nini asli orang Amerika. Begitu di deuleu sosokna teh putih keur mah kulitna putih, serba putih segala rupana. Nanya-nyana ka tamu nu urang Indonesia. Nyana teh lamun cek bahasa urang mah you mana di Indonesia Indonesia mah mana makan urangna urang Bekasi ti Bekasina kadinya tah eta imana dinya aya di perumahan Raffles di dinya teh kan aya tah imah mana nya ngarep nyetan kan kageteun kan ku nyawa kos kitu geus kadeule ku nini di dieu tah eta di Amerika. Masya Allah. Lamun manen tenurut kan ini terjadilah bakalna sepulang di dia bakal eta. Tahun berikutnya bakal eta. Tahun berikutnya bakal kos gitu. Iyalah kejadian nu bakal terjadi kaumani. Tetapi lamun maneh bisa mengantisipasinya dengan cara nah bisa terjadi. Eta dukun di Amerika datang ke kos gitu. Deh, dukun di orang mah sapiraki doang dukun di orang mah. Mana di Cikupa aja. Bener. Ngarep ngaler aja. Ngaler. Kuari mah ngidul, keur ieu mah ngaler. Kasalahan ka dukun parah. Keur ieu mah tetep ngaler, jadi dipindahkeun ku bapa mana ngidul. Oh, bener. Bener. Bener, ku lagi inget keneh. Jare bae tangkal balingbingnya. Balingbing asana teu keur ieu nama aya kuari mah meureun geus diganti ku buahnya buah lain buah asana tangkal asemnya ji asana ja teu aya lah aya tangkal nu leutik teh di hareup teh naon teh tangkal nu leutik di hareup teh mah tangkal kembang eta tangkal kembang maksud mbah ge maksudna kembang maksudna dukun can dia tuh teh payah melaku teh dukun kos gitu mah
naon ieu ka dia pugu kula nanya awewe di mana nanyana didinya di Citra aju di Ciduhan ti ditu da lalaki kudu di Ciduhan mun can mamawa samping ka imah sia yeuh ulah disebutkeun embah geus pokona mata mah awe kos kitu mah kurang ngajar meureun abah mah mun ngadenge kos kitu teh teu resep jasa abah mah teu resep abah mah geus sudah diantepkeun ngaranna ngaran saha engke bae sabaraha duit lah teh mah geus gampang pokona mah ngaranna saha urusan ka dituna teh bisa dikredit masalah geus kredit dukun bloon asa ngadenge Bank BRI aing mah ngadenge nah eta kos kitu tah geus ngaranna saha ngaranna anu geus tungguan di imah tungguan pokona mah geus ulah disebutkeun embah lamun teu mamawa samping jeung sempak bener bae waduh epen mana epen aduh jangan lihat ependi nyana kali itu ya Allah iya sihir tetengarana oh barang datang teh ya sia-sia cak mana teh aku lah ya kekasih epen tidak ada yang terganteng di dunia kecuali dia anak ibu mah teu kasep tapi bu kula bogoh jasa cek kula mau kasep jasanya anak dadeuleun sia kumaha eta hideung apa putih putih hideung tetep bu putih dadeuleun sia emang kumaha atuh kadeuleuna bu kasep jasa asana Al Pacino ge eleh amboh budak teh eta teh sihir jadi kadeuleuna kasep bae pugu ku garaha sesa gerhana atau mah sebenarnya mah kadeuleuna kasep bae ya Allah eta sihir tugas kitu ngara bagian percintaan bagian perdagangan bagian dan lain sebagainya kumaha pamentana